Hiji poe di imah si Eneng aya mamahna nu keur ngecos baju. Neng, Neng, Naon atuh mama ih? panyenakeun gunting di dalam lemari. Bener eta hungkul, yakin mau aya deui? Bener. Yang Mama anu ieu lain. Heuh, nu eta sok simpen di dieu. Oh nya mama ai isukan si bapak jadi balik. Jadi meureun teu apal mamah ge ah. Iya asik boga bapak deui. Heh, mana karep ngomong teh. Oh ai si bapak mau naonnya di Kalimantan teh? Teu apal atuh, paling ge mau ngakuyang di Kalimantan mah. Ih si bapak mau aku ya kan ingke ku neng ku yang lagi ngaranna sahanya Stefani atau si eta nya. Kaisukan poena, si Eneng teu sakola, kusabab rek nungguan bapana balik ka imah. Ih asik si bapak balik mawa kuyang di Kalimantan. Jasmine salaku babaturan si Eneng ngarasa heran, kunaon si Eneng teu sakola. Matak sanggeus balik sakola, manehna indit ka imah si Eneng, rek nanya alasan si Eneng teu asup sakola. Ih kamana nya si Neng ke sakola kunaonnya atawa beda tadi ini tante disambut gitu ka imahna we ah. Aneng. Ih aya si Jasmine geni erek naonnya ka dieu mere selamat gitu bapak balik. Ih nah digerang teh kaluar wae atawa diusirnya ku indungna. Jasmine erek naon maneh ka dieu? Neng nah maneh teh sakola maneh gering. Henteu, pan neng mah nungguan kedatangan si bapak balik poe ayeuna. Ih pirage kitu maneh teh sakola neng. Ya bae we. Nyambut kedatangan si bapak. Ah angger we ditungguan ku neng ge can balik nek aya naon si bapak. Nya sih. Jasmine ayeuna mah maneh geus balik ti Taiwan. Teu apa atuh bapak maneh ge can balik geus nanya kon indung urang. Ih, kan mama maneh teh di Taiwan nya. Ai bapak maneh di mana? Kan bapak Jasmine mah di Bali atuh kawin deui geus arek balik urang mah. Ih Jasmine pundung kan neng. Teuing ah. Ih si Jasmine pundung ka Eneng. Ih kumaha mun bapak Eneng ge nikah di Kalimantan. Eneng boga indung dua. Ih boga indung hiji liur. Ih embung ah. Jasmine balik di imah si Eneng bari aambekan. Ih si Neng ini balaga kena bapak narik balik kurang bapak nanti balik-balik biasa wae geus arek balik urang mah ka si Neng. Di lain sisi, mamahna si Eneng keur popoe bari lalaguan, tuluy disampeurkeun ku Ceu Imas. Wakuncar waktu kunjung pacar, wakunmoh waktu kunjung emok. Duh mama Neng berikat merdu kitu sarana. Nyapu gua atuh pan mamah Neng mah juara dangdut akademi militer. Her aya wae mama Neng mamanya atuh dangdut akademik militer. Atuh meureun nyanyina dina luhur teng waja. Ah sok mama wirangan wae maneh mah Imas, maknya mamah Neng nyanyi dina luhur teng waja. Cik atuh mama Neng eta popoeanana angkat heula ieu Ci Imas erek popoe di dinya jadi teu bisa. Sok ngurus tunjung sia mah Imas, maknya popoyanku aing keur dipake kudu diangkatan. Ulah popoe di dinya oge. Lain ulah ari maneh. Cik atuh mikir saeutik mah ieu teh keur dipake Imas. Mama Neng anu karet mah kuburan lagi sempit hah. Ari si Imas Surimas aya we pi omongeunna teh. Datang Bu Haji. Aduh meni panas si teh. Ih si itu. Maneh. Kenaon maneh? Sok kepo wae si eta mah. Ah tong sok kitu mah ka Ibu Haji teh. Naon atuh ka dieu Bu Haji? Ah, lain gerak ka ditu tuh, gerak meuli emas, lain kamari teh geus pencairan Bang Emok leuwih. Ah, tong sok ngomongkeun nu kitu mah Neng Ibu Haji mah teu suka. Ih, kunaon ari Haji eta nya? Tuluy datang Bu Erna nu sok mawa gosip anyar. Ka mana nya sutek teh? Bu Haji kunaon? Mah Neng, apa tuh? Tah datang geuning sumber informasina. Apal naon itu Bu Erna?
Apa teh si bunda jeung si kekon gagal ngajukeun ka Bang Emo? Nah, begini bisa gagal kita teh Ibu Emma aku naon? Apanan angsuran karek saeutik jadi we teh bisa ngajukeun pembalan ka Bang Emo. Komonya Bu Haji malamun ngajukeun teh paramayaran eta mah. Jadi we sok ku si bunda direntenganna teh. Bu asli Bu Emma meninggal si bunda teh. Ah meni belegung eta mah si bunda nama di dadae kanan aya Apanan dijanjian ku Bu Haji teh ka Jakarta. Jadi we daekeun si bunda teh. Kan ada si bunda mah yang bolak-balik. pantesan we nya si bunda teh geus heubeul teu dagang sebelah sekarang teh dipake ngarentengan Bu Hajinya. Heuh kitu juga nama. Salah kira balik nama maneh. We ayeuna cenah mah engke sore. Oh, geus atuh ari kitu mah nya rek balik heula rek ganti. Mama Neng tuluy datang ka imah si bunda nu pas pisan hareupeun imahna. Kamana nih tukang pakai teh kaburu beakian kopi bunda. Si bunda geuning. Tidak meni gaya kitu eta ngopi. Manya. Negaya tuh kan apa yang kabutuhan Insta story. Mama si Neng jeung si bunda ngobrol, torojol tukang paket datang. Punten, paket. Ih, si bapak. Bapak. Tukang paket geuning era ih. Kunaon ari si Neng sok nyarakeun wae budak teh. Paket kangge saha, Mang? Paket kangge Bunda Nomi. Manya. Pakai tangge bundanya. Mohon Bu, iya paket 2000 COD. Manya. Si Mang namanya Bu. Kan namanya. Ini Bang, 5.000. Can punya Mang sarena. Mangga Bu, nuhun. Sami-sami. Ih meni geuleuh Bunda Naomi sakitu ngaran Julaiha oge ah. Manya. Ya bae atuh Neng, aman ame rada gaya. Ah, maha bunda we eta mah ah. Ngan paket naon eta 2000 meni karagok jeung COD deui. Apanan paket kangge maturan ngopi maneh? Kesina ge bala-bala jeung gehu. Ah, aya wae si bunda mah meni lalieur. Geus ah rek balik heula, salaki geus rek balik. Maneh ka mana? Ih bala-bala jeung gehu ah. Maneh, meuni mah nya. Akhirna bapak si Neng balik ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurkeun jeung Neng saha tuh? Paket kangge saha, Mang? Emang, aku nih bapak kau lah. Bapak, ngomong nasi kau pin-pin gitu. Saha Neng? Alah mun lama-lama teuing di Kalimantan teh hayu atuh urang kaleubeut. Cum lah neng masuk. Ih, eta bapak Neng. Nah, ngomongna jika upin-ipin gitu. Bukna deh jika beurit. Ih, geuleuh. Kaisukanana si Neng jeung bapana lelempangan nempuan lembur. Amboy, geus loba nu robi euy ieu kampung. Ya nya tuh Pak, ayeuna mah kampung teh yang tos sae. Jasmine tingali Bapak Neng mah geus balik. Mana Bapak maneh teh balik-balik. Astagfirullah neng, tanya lihat siga kitu karerencangan teh. Bapak macan pernah ngajarkan neng alias siga kitu. Dik menta hampura. Nanya Jasmine juga kandung kan Neng. Pun atuh neng, geura menta hampura ka jasnya. Nya tuh. Jasmine. Ih, Jasmine pun kan Neng. Mikir Neng. Ih, atuh Jasmine minta hampura Neng, tadi salah ngomong. Nya tepunan Neng tapi Neng lah gitu deui. Nya Jasmine. Janji. Hayolah jajan. Akhirna Neng jeung Jasmine akur deui jiga baheula. Amanat nu bisa dicokot dina ieu drama nya eta, arurang kudu jaga cariosan ulah nepi ka nganyarikeun hate batur. Nu terakhir teh, ulah sok minjeman ka Bang Emok kusabab eta teh riba jeung bisa ngarugikeun diri sorangan.